Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islamil aqidah wa bil qur'ani imaman wa hukmah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina hanca garapan baca kitab Kasifatu Sajana anu mana dina sawatara waktos anu kapangker orang masih ngagarap dina pasal rukun iman. Parantos ngarengesekeun bagian rukun iman nomor kahiji, kadua, katilu, kaopat, sinarang anu kalimana. Dina waktos anu ayeuna urang ngarengesekeun insyaallah garapan rukun iman anu nomor kagenepna anu pamudah-mudahan orang tiasa ngamalkeunana oge dipaparinan kapahaman ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangapunten saha teu acan diteraskeun kana hanca garapanana, mangga sorong doa sareng dukunganana ti samudayana dulur-dulur kanggo ngabajengkeun ieu channel. Oge aya channel SIM abdi anu hijina deui nyaeta channel Doa Ibu Taylor anu eusina sarupaning teknik-teknik tanapi cara ngajait. Mangga kabaraya ka dulur anu karasa rurumpahkeun ngarojong kana channel anu mana bae boh anu ieu tanapi anu hijina deui haturanan oge hatur nuhun saha teu acanna ti SIM abdi. Urang buka wae hanca garapan kitabna dina halaman ka-11 di bagian tengah rada turun saalitnya. Pami nganggo kitab sapieunah sami sareng anu SIM abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fi darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha jeung ari nomor kagenepna tina itu sitah antuk mina eta yen ngemankeun anjeun bil qadari kana papasti khairihi alusna itu papasti wasarrihi sareng gorengna ieu qadar tanapi papasti minallahi ta'ala eta tetep ti Gusti Allah ta'ala. Qala parantos ngadawuh saha al-Pusni Imam Pusni wa maknal imani sareng ari maknana iman bihi kana itu qadar anta takida eta yen nekadkeun anjeun annallaha ta'ala kana sanyana Gusti Allah ta'ala qadaro eta mastikeun Gusti Allah al khaira kana kasayan wasarro sareng kana kaawonan qabla khalqil khalqi qabla khalqil khalqi dina sateu acan ngadamelna makhluk wa inna jami'il kainati sareng sanyana sakabehna pirang-pirang anu aya biqodo illahi eta kalawan kodona Allah ta'ala
wa qadarihi sareng qadarna Allah Ta'ala, wa huwa sareng ari Allah muridun eta anu ngerasakeun laha kana itu kainat, laha kana itu kainat. Wayakpi sarang cukup naon i'tiqadun nekadkeun jajimun anu pasti bidzalika kana Allah qadaro, bidzalika kana Allah qadaro min ghairi nasbin tina henteu ngadegkeun al burhana kana dalil, al burhana kana dalil. Waqala sareng ngadawuh saha Sayyidu Abdullahi al-Marghani, Sayyid Abdullah al-Marghani, wal imanu sareng ari iman bil qadari kana qadar, huwa sareng ari ieu iman, huwa ari ieu qadar atas diku eta ngabenerkeun bi annama kana saenyana perkara kana anu bukti ieu ma wa masarang perkara yakunu anu bakal bukti ieu ma bitakdirin eta kalawan papasti, bitakdiri man eta kalawan papasti man dat Allah Ta'ala yakulu anu ngadawuh ieu man lisyai'in kana perkara, lisyai'in kana perkara kun payakunu, kun kudu bukti anjeun payakunu maka bukti ieu syai'. Khairon eta sae, khairon eta sae awasaron tanapi awan, naf'an manfaat awdaron tanapi ngamadarat, huluan amis aumuron atawa pait, aumuron atawa pait. Waqala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadain, kullu syai'in ari saban-saban perkara biqadain eta papasti Allah, wa qadarin sareng qadarna Allah, hatal ajzi sahingga yan apes, wal kaisi sareng gagah tanapi wal kaisi sareng kuat. Waqala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu henteu iman saha abdun hiji abdi billahi ka Gusti Allah hatta yu'minu sehingga yen iman ya abdu bil qadari kana qadar khairihi sayana ya qadar wasarihi sareng awana ieu qadar, rawa ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha Tirmidzi Imam Tirmidzi, wa amma hadisu Muslimin jeung anapun ari hadis Muslim fi du'ail ibtah, fi du'ail ibtitahi eta dina doa ibtitah, wasarru laisa ilaika, wasarru laisa ilaika jeung ari lapan wasarru laisa ilaika pamana maka ari manana ieu hadis, walasaro jeung henteu aya kagorengan yutaqarrabu anu dijieun babakti naon bihi ku itu sar ilaika ka Gusti Allah, wala yudafu sareng ulah disandingkeun ieu sar illallahi ka Gusti Allah, ta'aduban karena adab, li anna la iko karena sanyana anu pantas, nisbatul khairi eta nganisbatkeun kahadean lillahi ka Gusti Allah, wa nisbatu syarri jeung nganisbatkeun kagorengan linapsi kana diri sorangan, ta'aduban karena gawe adab,
ta'aduban karena gawe adab. Qala parantos ngadawa saha Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala, ma asobaka min hasanatin fa minallah, ma ari perkara asoba anu kena ieu ma, asoba anu tumiba ieu ma ka anjeun, min hasanatin tina kahadean, paminallahi maka eta tetep ti Gusti Allah. Ijadan tegasna anu ngayakeun, wa khalqan jeung ngadamel. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa ma jeung perkara asoba anu tumiba ieu maka ka anjeun, min sayyi'atin tina kagorengan, famin nafsika maka eta tetep tina awak anjeun. Ai kasban tegasna kasab anjeun, la khalqan teu ngadamel, kama saperti perkara pasaro mertelakeun kana itu ma naon qaulu ta'ala dawuhan Gusti Allah ta'ala, wa ma asobakum a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum, wa ma jeung ari perkara asoba anu kena ieu makum ka aranjeun, min musibatin eta tetep tina musibah, fabima dina perkara kasabat anu ngasab kana itu ma naon aydikum awak-awak anjeun. Naon aydikum awak-awak anjeun, li'annal qur'ana karana sanyana al-Qur'an, yupassiru eta meratelakeun naon ba'duhu sawarena itu Al-Qur'an, mim ba'din tina sawarehna deui. Wangdur sareng tingali ku anjeun adabal hadiri, adabal khodiri, adabna Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam, haitsu qala dina waktu ngadawu ieu Khidir, fa'aroda rabbuka ayyablugo ashuddahuma, fa'aroda maka ngarasakeun saha rabbuka pangeran anjeun, ayyablugo kanayen nepi ka ayyablugo kanayen nepi itu si gulamain, asyuddahu kana kuatna itu si gulamain. Waqala sareng ngadawuh Nabi Khidir, fa'aradtu maka ngamaksud kuring an u'ibaha kana yen nyela kuring ha kana itu sapinah, biasa ditingali dina surah Al-Kahfi nya. Wa ta'amal sareng kudu ngangen-ngangen anjeun qaula Ibrahim kana dawuhan Kanjeng Nabi Ibrahim, kana dawuhan Kanjeng Nabi Ibrahim al-Khalili anu jadi kakasih, alaihi salam, alaihi eta tetep ka Nabi Ibrahim assalamu ari kasalamatan, aladi anu parantos ngadamel alladzi anu khalaqoni parantos ngadamel ieu ladini ka kuring, bahwa maka ari ladi buktina Gusti Allah yahdin eta nuduhkeun ieu ladini ka kuring, waladi sareng Allah wa ari ieu ladi yutimu anu maparinan dahareun ieu ladini ka kuring, wa yaskin sareng maparinan inumeun ieu ladi ni ka kuring, wa idza maritu jeung di mana-mana gering kuring, bahwa maka ari ladi buktina Gusti Allah yasfini eta anu nyageurkeun ieu ladi ni ka kuring, haitsu nasaba sahingga nganisbatkeun Nabi Ibrahim al hidayata kana hidayah, wal it'ama jeung kana anu maparinan dahareun, wasyifa sareng kacageran, lillahi eta lillahi ka Gusti Allah ta'ala,
wal marido jeung kana gering li nafsihi kana dirina itu Nabi Ibrahim. Palam yakul mangkah henteu ngadawuh Nabi Ibrahim amrodoni kana lapad amrodo tos ngageringkeun ni ka kuring, amrodo tos ngageringkeun Allah ni ka kuring. Ta'aduban karena adab min huti Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa ila jeung lamun teu gawe adab fal kullu maka ari sakabehna min af'alillahi ta'ala eta tina damalan Gusti Allah ta'ala, min af'alillahi ta'ala eta tina damalan Gusti Allah ta'ala. Qala parantos ngadawuh saha Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu jeung ari Gusti Allah lako eta ngadamel Allah kum ka aranjeun wa masareng kana perkara ta'maluna anu migawe aranjeun kabeh kana itu ma ay min khairin tegasna tina kahadean wasyarin sareng kagorengan ikhtiarin anu karep sorangan wantirorin jeung kapaksa walaisa jeung henteu lil abdi ka abdi illa mujarodul maili angin wungkul condong halatal ikhtiari dina tingkah milihna ieu, halatal ikhtiari dina tingkah milih. Walidalika jeung kulantaran walaisa lil abdi tuliba disupri ya si abdi bitaubati kana tobat wal iqla'i jeung nyabut wanadami sareng nalangsa wastahaqo jeung hak itu si abdi at-ta'ziro kana ta'zir wal hududa sareng had wasawaba sareng ganjaran wal iqoba sareng siksaan wahada jeung ari ieu mujarodul mail huwa eta ari hada al kasbu eta kasab wa huwa jeung ari kasab ta'ala ku eta cumantel al qudrata qudrat wa huwa jeung ari kasab ta'ala kul qudrati eta cumantelna qudrat al hadisati anu anyar wakila jeung dicarioskeun naon huwa ari kasab al irodatu eta kersa atawa kahayang al hadisatu anu anyar alhamdulillah. Parun ari ieu eta hiji cabang ihtalafu tos ihtilaf para ulama pemakna qada idina ngamaknaan nana qada wal qadari jeung qadar fal qada maka ari ngaran qada inda asy'ariyati mungguhing ulama-ulama asy'ariyah iradatullahi eta ngarasakeunana Allah al asya'a kana pirang-pirang perkara pil azali dina zaman azali alama netepan kana perkara hiya ari asya alaihi eta tetep kana alaihi eta tetep dina ieu ma
fi ghairil azali dina lian zaman ajali. Wal qadaru jeung ari ngaran qadar indahum mungguh asy'ariyah ijadullahi eta ngayakeun Gusti Allah taala al asya'a kana perkara ala qadarin natepan kana qadar makhsusin anu ditangtukeun ala waqfil irodati bari ala waqfil irodati bari ala waqfil irodati bari ala waqfil irodati bari ngamupakatkeun kersana Gusti Allah. Pak irodatu maka ari ngeresakeun Pak irodatullahi maka ari ngeresakeun Gusti Allah taala al muta'allaqati eta anu cumantel ajalan dina zaman ajali bi annaka karana sanya anjeun tasiru eta jadi anjeun aliman eta anu ngarti qodoun eta kodok ngaranna wa ijadun jeung ari aya wa ijadul ilmi jeung ari ayana ilmu pika di anjeun ba'da wujudika dina sateu acan ayana anjeun ala waqfil irodati eta ala waqfil irodati netepan kana ngakuran kersana ala waqfil irodati eta netepan kana ngakuran kersana Allah qadarun eta ngaranna qadar. Wa amma indal maturidiyah jeung anapun ngaran kodo ceuk atanapi menurut Imam al-Maturidiyah pal kodo maka ari ngaran kodo ijadullahi eta ngayakeun Gusti Allah al asya kana pirang-pirang perkara ma'aziyadatil itqoni sarta tambahna nguatkeun ala waqfi ilmihi kana ngakuran uningana Allah ta'ala anu maha luhur Gusti Allah aya tahdidullahi tegasna patokan tanapi hadna Allah ta'ala ajalan dina zaman ajalina kulan sakulla makhlukin ka sakur-sakur makhluk bijadihi kalawan batasana bijadihi kalawan batasana ieu makhluk alladzi anu yujidu ngayakeun Allah alaika na eta ladi min haitsu wa qabhin min husnin tina alus wa qabhin sareng goreng wa nafin sareng manfaat wadurin sareng madarat ila ghairi dalika nepi kana liana itu durin ai ilmuhu tegasna uningana Gusti Allah taala ajalan di zaman ajali sifatil makhlukoti kana pirang-pirang sifat na makhluk wakila jeung dicarioskeun al-qada'u naun al-qada'u ari ngaran qada ilmullahi eta panguningana Allah al-azali anu bangsa ajali mata ma'a ta'alluqihi sarta cumantelna itu ilmullahi bil ulumi kana umum
Wal qadaru jeung ari ngaran qadar ijadullahi eta ngayakeuna Allah taala al asya'a kana saban-saban perkara ala waqtil ilmi kana ngakurana ilmu atanapi kana ngakurana kanyaho. Pal ilmu lahi maka ari panguningana Gusti Allah al muta'alliqu eta anu cumantel ajalan dina zaman ajali bi anna syahso karana sanyana jalma yasiru eta jadi ieu si sahos aliman eta anu ngarti ba'da wujudihi dina sabada ayana ieu si sahos kodoun maka eta kodo ngaranna. Pal ilmu loh wa ijadul ilmi jeung ari ayana ilmu atawa kanyaho pihi di ieu si sahos ba'da wujudihi dina sabada ayana ieu si sahos qadarun maka eta ngaranna qadar. Hada ari ieu qauluhum wa qaulu asy'ariyati sareng ari dawuhan Imam Asy'ariyah huwa ari ieu kaul al masyhuru eta anu masyhur wa ala kullin jeung kana saban-saban wa ala kullin jeung kana saban-saban sahiji pal qada maka ari qada qadimun eta qadim wal qadaru sang ari qadar hadisun eta anyar bihilapi qaulima turidiyati beda dawuhan Imam Maturidiyah. Wakila jeung dicarioskeun naon kulun saban-saban sahiji min huma tina ieu qada jeung qadar bimakna irodatihi eta kalawan makna pangaresana Gusti Allah taala bi irodatihi bimakna irodatihi eta kalawan makna pangaresana Allah taala. Tafsilun ari ieu hiji tafsil qala ngadawu saha Sulaimanu Jamali Sulaiman al Jamal rahimahullah kama saberti perkara qala ngadawu kana itu ma saha al Payumi Imam Payumi bil misbahi dina kitab misbah wal qadaru jeung ari qadar bil fathi kalawan dipatahkeun huruf dalna la ghairuhu henteu liana ieu patah dibaca qadar ma eta perkara yuqadiru anu geus mastikeun hukana itu ma saha Allah taala Gusti Allah taala minal qada'i eta tetep tina qada wal qadaru jeung ari qadar bisukunil dali kalawan disukunkeun huruf dalna wa fathiha jeung dipatahkeun huruf dalna wa ari qadar miqdarun eta ukuran wal misalun jeung pirang-pirang contoh yuqalu dicarioskeun naon hada qadrun ieu ukur naon hada ieu qadrun eta ukuran hada ari ieu misil yumasiluhu tegasna nyarupaana ieu hada kana itu hada wa amal qadru jeung anapan ari qadru bi qaulihi ta'ala dina dawuhan Gusti Allah taala inna anzalnahu fi lailatul qadr
Inna sanyana kaula anu agung anjalna eta nurunkeun kula anu agung hukana itu Al-Qur'an bilailatil qadri dina wangian dina Lailatul Qadar. Pal makna maka ari maknana pamakna maka ari maknana Lailatul takdiri eta peutingan mastikeun sumiat dingaranan itu lailah bidzalika ku itu qadar li anna Allah taala karena sanyana Gusti Allah taala yuqadiru eta mastikeun Gusti Allah bihadina itu lailah makana perkara yasya anu ngarasakeun Gusti Allah kana itu min amrihi tina pirang-pirang urusan Gusti Allah ila misliha napi kana misilna deui ila misliha kana misilna itu Lailatul Qadar mina sanati tina taun al-qabilatu anu kaharepna min amril mauti tina urusan maut wal ajali sareng ajal war rizki sareng urusan rizki wa ghairu dalika jeung liana itu rizki wa yusallimuhu jeung masrahkeun Gusti Allahu kana itu ma ila mudabbiratil umuri ka pirang-pirang ila mudabbiratil umuri ka pirang-pirang anu ngurus pirang-pirang urusan wahum jeung ari ieu mudabbir arbaatun eta aya opat minal malaikati ti pirang-pirang malaikat Israfilu hiji malaikat Israfil wa Mikailu kadua malaikat Mikail wa Ajrailu jeung katilu malaikat Ijrail wa Jibrilu sareng kaopat malaikat Jibril alaihi musallam wa qala sareng ngadawu saha mujahid Lailatul hukmi ari Lailatul Qadar Lailatul hukmi ari Lailatul Qadar teh Lailatul hukmi eta peutingan ngahukuman Lailatul hukmi eta peutingan ngahukuman wakila jeung hiji kaol Lailatul syarafi eta peutingan kamulyaan wal adomi jeung kaagungan wakila jeung sakaol naon aw Lailatul doiki atawa peutingan anu rupak lidoiki qodoi karena rupakna ngahukuman dihamil malaikati ku pasaselekna pirang-pirang malaikat pihadina itu lailah wa ibni Abbas sareng dawuhan Ibnu Abbas innallaha sanyana Gusti Allah yakdi eta mastikeun Gusti Allah al aqdiyata kana pirang-pirang papasti pilailatin nisfi Sa'bana dina peutingan pertengahan bulan Sa'ban wa yusallimu jeung masrahkeun Gusti Allah kana itu qadayah ila arbabiha ka pirang-pirang anu bogana itu qadiyah Lailatul Qadri dina peutingan Lailatul Qadar hada ari ieu kaol hada kana ieu kaol walaisa jeung lain naon al muradu anu dimaksud
anna takdirullahi karena sanyana takdirna Gusti Allah layah dusu eta henteu anyar ieu takdir Allah ila pitil kalailati angin dina eta peuting li annahu karana sana Gusti Allah taala qadaro eta mastikeun Gusti Allah al maqdiro kana pirang-pirang papasti fil azali dina zaman ajali qabla khalqis samawati dina sate acan ngadamel langit wal ardi sareng bumi balil muradu balik ta anu dimaksud idharu eta ngadohirkeun tilkal maqdiri kana itu pirang-pirang takdir lil malaikati ka malaikat lil malaikati ka malaikat tanbihun ari ieu eta hiji pangeling-eling wallahu alam bissawab. Alhamdulillah orang cakapkeun sakitu bae dina waktos anu ayeuna pamudah-mudahan orang tiasa patepang deui dina sawatara waktos anu bakal sumping. Ageng pangapunten ka sadayana tinangtu seueur pisan kalalepatan kasalahan anu tangtos tina diri sim abdi atuh pamudah-mudahan anu salit sing aya mangpaatna khususna kang sim abdi anu macana umumna ka ngosadayana anu tiasa ngalap mangpaatna insyaallah urang teraskeun deui dina waktos anu bakal tepang kahoyong mah hoyong direngsekeun dina wengi ayeuna namun alatan di luar hujan rada seueur janten suanten rada kirang enakeun oge sieun bilih aya guludug urang cakapkeun sakitu bae ku doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana permios.